Biasa ngasih mama gerinya abdi kene sok tinggal di belakang lebih ceuring kieu. Nya sok atunya sabar. Nya abdinya nuhun. Nya loba ngadoa we si mama geura cageun. Sok ku abdi bantuan main bunuh geura cageun. Nuhun nya abdi. Parah, udah kepegang. Susah, harus dari tadi. Des 2 minggu mana si Maya teh ngabaran urang teh. Amananya biasa si Maya teh ngabaran urang wae. Kawes ge sia eta bebeja marang sok disingsieunan ku abi. Kamananya aduh meni sono pisan. Apa orang telepon wae nya si Maya? Jika orang telepon si Jun heula we. Salah nomor. Halo Jun. Halo. Maneh apa tuh si Maya ke di mananya? Nah, habis tara ngabaran urang euy. Wah, teman apa euy? Da bikin tanggal ngobrol deui jeung si Maya. Tah ye si Cepi sebelah abi ditanyakeun we, si sia apa kaya si Maya. Cing pangmerekeun HP-na ka si Cepi. Yuk cek. Kenapa? Halo Cepi. Maneh apa tuh si Maya kumahanya kabarna? Abi teh sono pisan ka si Maya. Kemarin teh abdi ningali si Maya teh keur ka warung. Ya si Maya teh kemarin teh ka warung meuli panadol, sigana mah keur lieur boga urusan. Nah, hanya tara bebeja euy ka abi anu geus tara carita. Semoga lampu eta mah kurang ieu serangan abdi teh nyawa panik di rumah si Maya keadaanna. Heuh atunya nuhun Cep, abi rek nelpon si Maya heula lah. Ya, sampai-sampiran. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon lah si Maya. Namun si Rani teh keliar-keliar. Halo Maya, Maya. Ada teh ka mana wae? Mana sombong itu tara ngabaran urang ayeuna. Ribut naon? Ribut kunaon? Keur dapetnya. Main kitu aku keliar-keliar naon sih sampai ngomong naon? Ai maneh kunaon meuni barete kitu? Carita tuh. Kepo pisan ih. Kunaon Maya? Dia cek si Ridwan cenah maneh kamari ka warung meuli panadol. Kunaon? Meuli pira di panadol meuli kitu ih. Jadi kieu anu kela disaprak si Mama Gering teh, abi teh jadi loba pikiran pisan, jadi stres. Geus mah hese sare, gila teh kurun kabeh. Nya stres we abi di kosan teh. Kunaon atuh Maya? Nya abi si Mama kunaon, abi teh bisa ka ditu. Kunaon atuh Maya teh tara ngabaran abi dari satu hari wah ka Maya. Nya atuh da bisi maneh pamikiran da umum abi mah. Nya sok emang aya masalah, bebeja we da abi teh babaturan Maya, da moal ngeganggu sama sekali Maya. Ban bisa we. Nya sok sing geura beres nya masalahna. Nya nuhun. Susah, nggak kelihatan dari sananya kalau dari sana mesti.
Wah, eta mah asa pernah dengar namina. Eta mah mamahna si Maya. Aduh, ieu mah kudu bebeja heula ka si Jon jeung si Cepi ya. Assalamualaikum, Jon, Cepi. Waalaikumsalam. Tadi nggak dapet tuh pengumuman di masjid, mamahna si Maya ngapungkeun. Maya, aslina? Asli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentar, dia abdi tengah dangu keur main dia Sok budak tuh. Telepon si Rani. Kunaon si Ridwan nelpon? Oh, Ridwan, kunaon? Oh, Rani, geura balik ieu ke kampung. Kunaon euy aya naon? Geus we tong loba ngomong, balik teh ayeuna. Siap lah, tewe. Tong lupa ajakan si Maya. Siap. Nya. Yo. Aduh pengen taruh di atas. Tok. Maya. Ani. Naon? Buru mana ayeuna siap-siap ka kamar mandi. Mana kamar saya kok mobalanya buru siap-siap abi can mandi. Ya sok kurang itu enggak. Nya sok. Ya. Si Maya teh mandi teh ah. Maya buru hei. Mas Maya teh selalu tara dibersihan. Maya. Ya sok buru. Ayo Hani, abdi geus siap. Yuk. Teh ka mana ieu teh? Ayo we, ka kampung. Mobil mana mana? Itu tuh di lagi yuk. Teh ka mana euy? Ih, jelas si Ridwan, orang segera makan gajian. Oh, benar. Mana ada hati sih? Ya, saya makan takdir satu gaji atau pengalihan. Maya. Tapi oke, euy aturan di kampung. Amannya. Ada di sekolah masih kayak gitu. Yuk lagi sana ke Bismillah. Bismillah banyak. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu patuanya. Tanya komennya orang langsung dilajeng wae. Kelompok ieu nilainya 88. Oh.